Woi, Jangan main dagang. bangkar aing, dianjukan wae euy. Saha anjukan atuh? Biasa ku wadoyok. Aing rek balanja aing duit eueuh modal eueuh. Gerobak lain ka mana kan? Gerobakna mah aya di imah. Jo, ai kitu wadoy utang lagi sabaraha geus gede tuh. Aing mah matak emosi pokona ku aing lamun dihitung mah. Panjang sakitu tah. 150, 50, 100, 100. Di total 1.760.000-eun. Aing eueuh di modalna. Beak aing aya pedagang kan. Nah, kitunya wadoy aing kakara apa sih ya? Satu engke mau menggerebugan merek. Aing teu kapikiran kana kadinya mah. Kahiji wani aing telah gegedena mah teu wani. Kadua dipegat di leungit deui. Dipegat nepikeun ka di mana? Lolos keneh. Juga belut anjing teh di tewak. Anjing, Jo. Nah, kitunya di wadoy aing mah. Teu nyangka wadoy kitu. Si Jo. Tuh aya anakna menggerebugan merek aing udah teh na. Kok udah salah lu ngebugan anak mah da masalahna ge jeung wadoyokna mun erek mah mun wani sia. Gebugan wadoyokna we ku sia. Wah, aing ngegebugan wadoy mah pencet beureun awak aing tuh leuring sakulik kieu. Mun kana aing ngegebugan si Isal lain mah anakna. Emang wani sia kasih Faisal. Yo, Jo, sanajan awak aing leutik kasih paisa mah sarua ieu padang jeung Jo aing wani kasih paisa mah. Sia dua deuleukan itu ieu. Jangan kebukan aing naon maksudna? Pada naon sih kebukan aing? Wani sia Sal. Pada naon cenah? Nyaho wani cenah. Wani kitu sia aing. Tuh. Naon Jo, dia tah. nyebut nenggelan-nenggelan? Si Ajo teh ngapa mana cenah? Pada naon apa aing? Ah, biasa. Ah, ngomong. Jo, dagang teh maneh. Nanya dagang ka aing pan modal lagi di abang san bayar wae modal bayar lagi Bang. Sia kabina-bina teh atuh ajo ngandalkeun nu aing sia teu percaya ka aing. Geus aya mah ku aing dibikeun ieu ka sia. Lain gitu Bang. Heuh kapan aing gekal ka pasar jeung pamajikan da beak jeung modal-modalna. Didinya ku Bang Doi di ieu wae dianjukan wae. Bina-bina teh sia ajo. Pak, nu hutang sabaraha kitu? Paling ge hutang 50.000 mun nyawa 60. Naon sing puguh nah aya tulisanna di urang hutang teh 1.760.000. Wah, bayar atuh Pak karunya. Lain niat teu bayar aing ge sal. Bapak teh rek bisnis lah motor ieu ajo. Nu akeun sia sing payu motorna. Aing teh pedah tukang baso, Kang Ujang Baso Barokah, butuheun motor ereking. Tah, sugan wae ieu motor payu, engke bisa bayar ka si ajo. Tukang bakso di mana Bang? Tukang baso di Cicurug ke Sukabumi. Yap. Oh iya apa tuh Bang, tapi bayarnya aing ame tuluy dagang. Hiap. Kan ame teu pasti aing jeung pamajikan aing ya. Ngepes sia mah gara-gara aing. Heuh pan aing teu dagang pasiana mah. Ajo ya aing mah ieu. Aing lu beurik. Malah. Ada gua tuh. Bapak kan tulah sal. Sok. Dang. Kumaha, Mang? Ari bumina tukang baso geuning, anu Ujang Baso pabrikna di mana? Oh, itu di ditu kaliwat. Pancana ti ditu tadi ti ka dieu. Itu di ditu kaliwat leuwih teuing. Oh. Mohon atunya. Ujang. Goblok teh usan kasopanan ka aing nanyakeun alamat bari jeung teu dipareuman motorna. Oh pisan kasopanan akan teh ku aing digawean. Puguh di ditu aing gerek ka ditu. Akan. Ibu punten ai bumina pabrik baso Kang Ujang Baso di paling mananya? Oh di paling ditu terus kalangkung. Nah budak leutik tadi ngabohong berarti ya. Mohon di paling itu, Bu. Mohon itu paling ditu Aing Pak. balik ke dia tuh. Nuhun atunya, Bu. Sami. Budak leutik keret ku aing ngogok ka aing. Pokona lamun aya budak leutiknya ku aing. Eta jaman tadi. Ah, euy aman. Hah? Punten, terang pabrik baso Kang Ujang Baso. Ujang Baso. Dan tebih sesah nyebatkeunana. Tebih ka mana Kang? Pancana tadi saur si ibu-ibu ka pali dieu. Mun tebih sesah ngajelaskeunana geuningan. Nya ari eta mah tiasa sih sebenarnya mah ku abi dietakeun kitu dituduhkeun ku abi tiasa. Mun tebih di mana, Ang? Mun tebih sesah ngajelaskeunana. Sesah. Ah, punten ai pabrik baso Kang Ujang Baso paling mananya? Barokah. Oh, itu, Ang. Itu. Ayo di mana? Nuhun, A. Ah, si goblok. Itu tadi budak leutik ngagawekeun ka aing nepi ka dipersulit nanyakeun si kunyuk ka aing. Bukan karieunya.
Pasan rambak. Sarua jeung sia Jo. Rujit. Yang bakso ogenan. Tuh, itu sana tuh. Bos, tadi teh aya nu nanyakeun bakso, jalan mana ya ka dieu weh? Eueuh cenah ka dieu. Oh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadoyok. Aduh, pulang kuliling, di ditu nanyakeun ka budak leutik. Nyebut teh balik deui cenah ka ditu. Di ditu nanyakeun, aya geuning nu cika bencong. Balik deui ka ditu, cenah eta budak leutik geus deukeut-deukeut tadi teh geus dinya. Aya di diketik. Nah, hari itu baru teh. Kumaha kitu Wadoyok? Iya, anu kamari teh ta motor ereking menang. Bari ieu tah Mang Ajo, kana sok icaran baso. Maksud teh balanja baso ka dieu. Oh, itu tuh sok. Bakso mah seueur ngan ari motor mah geus meunang. Aduh, geus meunang. Geus meunang kamari da jalan mana ge rusuh. Aduh, aing mah sugan rencan ieu motor mulus pisan. Heeh, da Doyok mah telat. Jo, tuh baso memilihan tuh. Orang bilang itu nya. Heeh. Cil, dadangan bakso. Siap bos. Aduh, atuh bos ari geus beunang mah. Tah itu wae tuh, babaturan butuh baso. Teu budak leutik anu tadi gawean kurang. Kira aku ngagawean. Oh. Cil. Bos seureui tadi mah. Heeh, bos ieu. Horoi mana teh sia teh. Lain horoi aing nyasap ka ditu sia teh jadi jauh lah kitu. Ampun paman, saya cuma bercanda. Siap ngaden modal. Bercanda ku aing singtrek geura. Ulah kitu Cil, ulah ngagawean jalma. Ulah sia teh pamali. Sok atuh jot milihan teh. Ayeuna ieu teh Heeh, sok milihan teh. Wah, ieu teh. Ieu teh rupa-rupa. Rupa-rupa Ieu teh baso naon wae? Eta teh bakso isi aya, bakso nu gede aya. Aing ieu gede pisan kieu. Anjir. Tajo, maneh ngamrek dagang baso mata. Teu kudu ieu tuh. Gurunya Teu kudu sorangan. sorangan ieu mah geus paketannya. Sakieu-sakieunya. Bakso kemasan aya, ya Pasang aya. Tuh, maneh pokoknya namanya. Sok milihan sok, maneh ambil isuk maneh bisa dagang deui. Ayo, WC di mana, Bos? Biasa aya di tukang. Sok kumpulkan we helasoknya. Kurang kacang helas kedennya. Sok, tanya. Bos, kita heula, Bos. Oke, siap. Sok, ulah kitu deui. Sok bantuan teh milihan. Ulah cukup pada opat oge yeuh. Cukup. Andal pangkaluarkeun ayo. Acik keseta aing. Bos, sapoe we eta ngale sabaraha bos? Kita teh 500.000. 500.000. Sakali bos, itu ngatos rawa dulu ka aing. Pengen lapisan. Bulu ada telepon aing kesal yeuh. Pada apa lagi dijual? Ketungguan masih kirim dia tuh. Masalah suka ditipu. Banget gitu mah, banget tukang tipu. Nah, gitu Cil, ketipu dewe. Urang teh geus leuwih 10 kali ditipu eta teh. Sia deui naik kanan. Geus ketipu dewe gitu Cil. Aing kumaha abdi nya? Terus kajero deui teh sia. Aing geus. Karena aku atuh bulan sakit minggu na ya. Bisa kajero heula, kemun sia deui, keluar geni. Bisa kajero bisa. Gawe kerjaan punya. Nyaho aing ge banget gitu mah banget tukang tipu.